warahmatullahi wabarakatuh. Amr bin Luhai ngarasa hemeng ku ayana eta upacara, ku sabab di Mekah mah teu aya upacara anu dina prak-prakanana nyembah patung. Jorojoy manehanana aya maksud pikeun meuli eta patung minangka oleh-oleh di Syria pikeun dibawa ka kota Mekah. Dasar tukang dagang dina uteukna geus aya pikiran ieu patung teh bakal ngadatangkeun kauntungan lain saeutik khusus pikeun dirina, umumna pikeun suku Khuza'ah. Saenggeus upacara wekasan pok bae Amr bin Luhai ngamimitian cumarita nepikeun pamaksudanana ka tutua suku Amali. Kieu eta tutua, kami di Mekah istuning ngarasa hemeng ku ayana rengkak paripola suku Amali dina upacara keagamaan poe tadi. Cing pok terangkeun kumaha sanyana eta kaahengan patung teh nepi ka dibere sasajen jeung dibere satu korban segala rupa. Poh terangkeun ka kami malah mandar aya luang pangalaman anu bisa ku kami dibawa pikeun oleh-oleh ke kota Mekah. Tutua suku Amalik mimiti nerangkeun sagala rupa anu jadi kepercayaan suku maranehanana. Kieu teh eta patung teh geus ratus tahun ku kami jeung suku kami disembah. Sok sanajan dina syariatna teu bisa bergerak, tapi mungguhing hakikat mah eta patung teh bisa mere harta kekayaan, mere naon wae anu ku urang dipenta, asal pamenta urang diluyukeun jeung pasaratan anu saimbang. Cinekna mah eta patung teh jadi gunung panangeuhan pikeun sakumna warga Syria, khususna suku Amalik. Kitu tah. Lamun kitu mah atuh kabeneran di negeri kami nyaeta negeri Mekah butuh ku sumber cai. Sementara ayeuna mah kebutuhan ngeunaan cai teh kami jeung sakumna masyarakat Mekah meuli ti suku nu lain atawa ti lalewek luareun kota Mekah. Coba bae atuh datangkeun salah sahiji patung kaitu, kami yakin eta patung baris mere barokah pikeun sakumna rakyat anjeun. Oh, tangtu wae ari geus kitu mah. Nurutkeun anjeun naha patung nu mana anu pantes ku kami dibawa ka Mekah. Damainya kami kudu milih patung anu biasa-biasa mah. Kapan digoreng-goreng oge kami teh pimpinan suku. Nya lamun kitu mah kabeneran pisan di dieu aya patung anu kacida dipujana ngaran patung teh Hubal. Eta patung kacida gedena keun ayeuna keneh ku kami baris diparentahkeun ka Wadi Balad pikeun nyiapkeun eta patung sarta maturan eta patung nepikeun ka tujuan nyatana kota Mekah. Nuhun pisan ai kitu mah. Sakalian isukan kami bari pamitan. Ngan omat we nya ulah ngarasa bosen ulin ka patempatan kami nya tutua. Tangtu henteu sugam isuk pageto sararea aya umur kami tangtu baris manyangkeun tali silaturahmi deui pikeun datang ka ieu patempatan. Dina wanci isuk-isuk sararea Wadi Balad boh ti suku Khuza'ah oge suku Amalik kabeh geus pagaliwota di pandopo alun-alun tatahar pikeun miang ka kota Mekah. Teu poho
patung kubal oge disiapkeun geus aya dina gotongan pikeun direreyan dibawa ke kota Mekah. Saur buku-buku sejarah mah kurang leuwih anu ngangkat teh nepi ka 50 jalma. Guaran dina waktos ayeuna urang cekapkeun sakieu heula mugi bae sasieun sabeuneureun sing aya pulunganana khusus kanggo pun emang umum kanggo palawargi anu parantos ngimeutan ieu rekaman di awal dugi ka akhir. Urang teuneun dihandelem hieum tuna dihanjuang siang paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang samper deui bobot sapanon carang sapakan ngeda agung cukup lumur jembar hapunten Robbi tu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyan wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.